sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Haju ieu di bulan Rajab naon bae cenah kiai nu kudu digawean atuh terserah ente. Dek naon ente rencana? Eueuh cenah teu boga rencana. Emang paul ente mah. Teu boga rencana. Deui di bulan Rajab nu paling hebat adalah hiji mun babacaan kulhu. Menangkan sebulan Rajab 200.000 kulhu. Diberi 200 ngaheap sama sakubah ragag di tanggal kalapa. Ya Allah ya Rabbi, fokuskan mulai Rajab tasbih kencengan kurang hayang nyaho coba awak wae dipajak pakai maca kulhu coba ya. Nyaho coba jangan nonton bola mah kuat, nonton TV kuat, main koprok gaplein kuat ya. Kadang-kadang main catur tim maghrib ke subuh kuat, coba waing pakai maca kulhu nyaho coba aing. Menang 2 jam teh ngahep-hep cak pamajikan abah sieu sora-sorana coba deuleu oregana tidak ada upaya. Ditanya, Pak kunaon? Apa kulhu? Beda. Konsepna sakumaha Imam Ghazali dek digawe urusan pagawean ngara gaji nukang bas jeung sajabana sing gede dahar. Tak aya bae julukan tukang ragaji madahar sing hade lain tukang ragaji bae sebenarnya ngan baheula mah tukang gawe teh ngaragaji bos yang madahar sakumaha tukang ragaji jadi bae kacapangan eta keur leutik sia dahar ku tukang ragaji bae seubeuna emang tukang ragaji seubeuna tanyakeun sia ka ditu. Tukang ragaji itu maksudnya tidak sebut-sebut tadi ka luhur tadi ka handap tadi ka luhur tadi ka handap lain daharna ngaragaji da sebut-sebut santa kolot tapi lamun deuk ibadah beda deuk ibadah mah ulah seubeuh teuing beuteuh digawe kudu seubeuh beuteuh deuk ibadah ulah seubeuh beuteuh. Sebab cek Imam Ghazali deuk igawe nu dipetakeun adalah tanaga patali jeung awak. Tapi atuh awakna kudu dikuatan. Tapi deuk ibadah rohani ruh. Geus ruh batu ulah diseubehan beuteungna ruh deuk berangkat. Lamun awak deuk dipake ibadah, roh nu main awakna dikencengan. Deuleuh nu mingguan bae contohna anu udukna 2 piring ngajina ge hayang di luar bae neangan tihang eta dula-deuleuh jana dinu sepi bae hayangna bebejanna mah ka baturan lah garandeng cenah loba jelema padahal mah lain kitu. Hayang tumak ninah ulah aya nu ngaganggu. Di bulan Rajab mun wiridan kulhu. Geus ulah naon-naon di kulhu. Bisi nanyakeun ka di lembur, aya nanyakeun. Nang tadi ngaji. Bulan Rajab pira? Mun babacaan naon kulhu. Sabaraha? 200.000. Mamang endek urusan aing tah mah. Sia nanya ka aing. Sia malaikat deuk nyatetan aing. Padahal moal teh sebenarnya mah. Ngomong mah ngeunaheun segala malaikat segala naon. Lamun ibadah nu sejenna puasa
puasana teu kudu sabulan ulah sebab besi kaliru jeung Ramadan ulah jadi nu puasa sabulan mah ngan Ramadan doang ai Rajab liwatkeun ti sabulan sabulan setengah sabulan 10 poe sabulan 5 poe atau sebulan 2-3 poe liwat jadi juga adanya etika pasti di pikiran pasti jadi etika mundek saetik turun tina sebulan 27 poe cakan jeung Nabi man shoma as-sabi'a wal 20 min Rajab sajelema nu puasa tanggal 27 Rajab kataballahu lahu shauma sittina bakal dicatat ku Gusti Allah nilaina sarua jeung puasa 60 tahun urang umur 60 tahun ku puasa Rajab berarti sapoe-sapoena urang boga nilai puasa waduh untung biasa catat di jero hate geus aing mah diliwatkeun ku aing sebab lamun ti 27 60 umur aing kan bisa-bisa 70 guys aing mah datang ka bulan Syawal aing puasa nekad aing eta karek hebat nekad eta dong geus kitu boro-boro datang ka Syawal cenah kieu 27 bisa teu dikurangannya bisa asal ganjil lamun teu 27 25 bisa teu kurang kan bisa 2 kurang bisa kan 2 tiji namun 2 hiji teu kuat lantaran kula mangojek 17 kula mah cenah ngawarung ka pasar 13 kula mah karyawan kiai sibuk 7 poe saminggu kula mah waduh cenah kiai ieu mah bisnis ngalareng hidup 3 cuma 3 poe aduh kula mah tempat sehat cenah awak sapoe sia mah geus sapoe bae rebo bae geus aduh cenah kieu sapoe ge asa datang ka lohor hanya teu kuat datang ka lohor bodem teu kira-kira nawar keneh bae sia mah bener gegedena moal puasa bae buru. Aduh, ya Allah ya Rabbi ieu Kangjeng Nabi mempromosikeun ka umatna hiji abeh nilai-nilai puasa Rajab kaeusikeun ka umur-umur urang kurang kumaha deui Kangjeng Nabi masyaallah rahmatan lil alamin dengan puasa 27 poe tapi nilai sarua jeung 60 tahun. Nomor kaduana Kangjeng Nabi mempromosikan di bulan Rajab teh julukanana Syahrullahil Asab. Jadi eueuh perang di baheula ge bulan Rajab mah pake ibadah ka Gusti Allah. Masyaallah. Kiai carana kumaha carana puasa sunah mah beda jeung puasa fardu. Puasa fardu mah kudu metingkeun niat, mun teu niat teu penting teu jadi. Puasa sunah mah jadi Senin, Kemis atawa Rajab. Urang geus nyaho rebo teh tanggal hiji Rajab deuk puasa dia ti kuari. Eta mah ngazam pan lain niat. Kudaon malam rebo reup HS hudang-hudang jam 7. Kira puasa itu niat gerbeti jam 7 jam 8 mikiran bayangna puasa tak ulah tak eta budal jam 7 jam 8 inget jam 9 urang niat dirinya apa masalah mau niat banget jam 9 jam 10 gak masalah niat kaulah puasa dina poe ieu tanggal 1 Rajab sudah jadi asal encan ngadahar naon darah naon bisa di atas. Walaupun poan jam 7 ngawuduk ngupat, aja ngopi segelas ngerokok. Karek inget tanggal 1 Rajab niat puasa bodem teman. Ya
puasa geus bohong. Puasa geus jebeg. Teu bisa. Syarat can ngadaharna naon, can minum. Nah ieu bisa diniatan ku urang puasa. Sarua jeung nu ti peuting niat. Geus dicaritakeun puasa sapoe-sapoena ganjaranna geus sering, ieu mah 27 bae urang ngadoa ka Allah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sararehat, dibere daek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Boh puasana, boh mazakulhuna, eueuh deui nu diharepkeun iwal ti hayang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang kabehan dipikari ridho ku Gusti Allah. Lamun Allah geus ridho radhiyallahu anhum wa radu'an, zalika liman khasyya rabbah. Di akhirat urang di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komo nulis kolot boa datang, boa moal ka raja bahareun. Bahkan pamajikan lagi geus ngomong bae, bapak lu kayaknya enggak nyampe. Nak, abah enggak nyampe kayaknya ke Rajab depan. Cak anaknya jangan-jangan Rajab mak. Syawal juga tahu. Kelihatan dibengek begitu. Jadi boro-boro malaikat anak-anak lagi guys, rada tedelean lain deui. Quran udah nggak kebaca. Kalau baca Quran aja pakai kaca. Tapi kalau lihat cewek mah bapak aja enggak. Kayaknya matanya cekas kalau lihat cewek mah. Bapak lu memang begitu dari dulu. Jelalatan. Matanya dua keranjang matanya. Maja Quran mah jangan kaca kade tasal kaca teu kabaca henteu deui. Heran ini lah awalnya mah keur make kaca ge kaca dibuka. Kaca dibuka totolol bae eta. Masya Allah aya kos kitu eta ge loba eta. Nah iyalah urang geus datang ke bulan Jumadil Akhir, sigana urang nu nambahan umur teh nambah. Padahal ti jatah mah urang ngurang. Lamun di bulan Rajab ieu umur urang geus aya 59, sedengkeun umur urang jatahna 60, berarti tinggal satahun deui. Lamun umur urang 60 tahun ti Rajab kuari nu bakal eta adalah 50 tahun 11 bulan. Berarti sabulan deui. 59 tahun 11 bulan. Lamun pas Rajab bakal ngapae? Parebo umurna 60. Kuari umurna 59 tahun 12 kurang 3 poe. Jadi berarti pas Rajab. Geus gerane leuan kuburan. Ayo silaturahmian babaturan. Ampura. Emang enak aja. Payah sana ini Rajab. Gitulah urusan payah bate dihayang-hayang teu bisa, diembung-embung teu bisa. Nu penting nama urang maot husnul khotimah mawa kalimatul thayyibah la ilaha illallah. Kula masuk ngabayang-bayang be lamun jelema maot kafir angkleng-angklengan di neraka di kulub wates wangana masyaallah. Terus harapan kana dikaluarkeun nu maot kafir bawas maot musyrik murtad munafik naudzubillah min
ai kitu bah mawa iman sanajan dikulub disate dikerebek-kerebek aya harapan jaga ning gitu tapi lamun murtad musyrik kafir munafik naudzubillah min dzalik geus dikuncian lawang neraka nyana terus harapan gogolotrokan bayangkeun coba masyaallah mantak jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman dengan baca la ilaha illallah umal mantas salat tilu baca jang tajdid supaya iman anyar deui sebab jelema biasana resep kanu anyar kitulah ditahan Kangjeng Nabi Zaid garong begitu mau digarongna adalah Khalid setelah benang ku negara di sidang di meja hijau di kejaksaan ternyata aya pangampura ti pihak korban Khalid bae dibunuh ku Ki Zaid keluarga Khalid ngampura kan bisa dua jalan kamari ge bisa langsung paehan deui bisa dihampura dengan bayar dia geus satu keluarga korban guari mangampura tila balasan pembunuhan nusok disebut kisos dengan membayar diat atuh wajib ngaluarkeun harta kisosna wasaqatul kisos bunuh Ki Zaid eta keur carita kisos kan cek tadi ge wa qatlul qati' yughallabu fihi ma'nal qisas wa fi qaulin al-had geus lamun urusan anak qisas bisa diturunkeun tina dibunuh karena bayar diat tapi lamun had teu bisa mentek ketika dihukuman di sebuah negara bahwa nyana adalah kudu dihad itu teu bisa pakai dibayar ku harta diat teu bisa mantak wayuk lalu hadan dihad lamun memang ieu urusanna had mah had bae tergantung kumaha negara namun negarana negara Islam negara urang mah lain negara Islam negara Republik Indonesia berdasarkan hukum Pancasila KUHP baik bae dek kumaha ge aya aturan-aturanna ieu mah keur nyaritakeun tentang hukum Al-Qur'anul lantas di urang teh dihukuman kos kitu atuh bae sadaya-daya nyanggakeun ka inohong-inohong anu dilaluhur nah make jeung teu tertarik kana hukum Quran tinggal kitu bae acenah menang kesepakatan bangsa atuh mangga bae ya urang mah sapira rakyat jelata teu daya teu upaya cenah kumaha lamun di hukum Al-Qur'an ditegakkeun ya alangkah bungana sebab nu bakal dibunuh nyana urang mah teu atuh korupsi teu mehan teu atuh indah oi urang mah masyaallah indah wae naon wallahu a'lam nu bantak embung make hukum Al-Qur'an negara kasieuna korupsi potong sieun bodoh deui sieun urang mah rakyat teu sieun teu acan make hukum Quran non diindah acan teu make hukum Al-Qur'an atuh sabodoh
ja ente-ente nu ngalaksanakeun kejadian di akhirat iya di akhirat nyana aing mah kasalor gak kabeh cara kos kitu amat geus kos kitu bae ti dituna pamarentah mah mesti kana raraka heula mencari kieu mah bangun entengeun amat iya tuh geus percaya jasa ka Quran kumaha tuh geus kos kitu bae tah tak sing hararade hirup salamet ke diri urang eueuh nu nyaah ka diri urang iwati urang kunaon ai kabeulem ku korek api jojolotoan ai prak urang teh ngagejeburkeun maneh lolonja ka neraka jahanam paceda iraha lolonjan aya eta jadi lurah teu lolonja ka jahanam jadi camat jadi bupati bang geus lain lolon jadi KM nanya gubernur RI 1 bata mah lain KM nu boga jahanam ieu teh maksudna kumaha cenah kitu amat hati-hati si gade eueuh nu deudeuh jeung nyaah ka awak urang iwati urang tuh, masya Allah. Nah, geus urang mah dongeng-dongeng hukumna tuh lah. Dilaksanakeun teu tuh nyaho-nyaho lah. Polisi ge barang geus nyaho mah nyana ngarented-rented. Jah kos kitu cenah hukum Quran. Kok lain lagi sama hukum priwit lain lah. Hukum priwit kenanya rarahonnya deris be ai geus nyaho make di jalan ge kan nyana rada pilih-pilih oh ieu mah nu ngaji ulah ditangkep sugan we kabeleteran ganjaranna kan gitu oh ieu mah pedagang leutik ulah ditangkep karunya boro-boro yang mayar polisi nyajanana ge heseun nah ieu mah dusugi tangkep bae sanajan aya STNK aya naon tangkep bae gitu malah mental langsung minta uang saya di ini kesalahannya nggak ada salah saya minta aja iya tuh bagaimana nggak bagaimana aduh Masya Allah polisi bang pakai sumpahan masyarakat sial aja secenah ya polisi memeh lagi sial aja saya punya nanu sial STNK teu mawa daun teu mawa saya yang lempang di jalan tapi tetepnya polisi sial ke polisi aduh aing beaku polisi kayak aing mau teluh lah yang polisi padahal polisi urang hese ngamankeun jalan baik hese macet polisi hese polisi lamun niat ibadah kudu ganjaran kudu jasa sama ganjaran geus lillahi ta'ala nya macet geus teu dititah dibere duit lah bangsa 1.000 embung kecuali kadeuleu bangsa 100.000 nah ini boleh sagala rupa ge horeng kumaha niatna urang digawe jadi pamarentah niat ngararapih mah atuh gede ganjaranna itu jadi polisi niat ngamankeun watuh gede jasa ganjaranna cak Kangjeng Nabi boro-boro utar atur di jalan ngarapih-rapih perjalanan imatatul adza fi thariq nan miceun panyakit-panyakit di jalan gangguan-gangguan di jalan eta teh gede jasa ganjaran paku di jalan singkirkeun besi katabrak motor ke aduh cucuk di jalan aduh dicucuk besi budak oh maka sepeda kempes eta ganjaranna gede oli di jalan ieu oli kumaha lamun naik motor ke ti polese dikumbah dipel ku jana ulah jara urang Batak waduh malah jalan di Pakuan orangnya ada boga bengkel di ditu sial teh Batak atuh sakumaha nu ngabesan ban barang retus bae oreng nang nyana masyaallah kadzaliman kos karari itu dasar Batak sawareh tapi aya mun teh kitu
Nah walau qatala lamun Zaid ngabunuh Nabi Muzaqqalin maka alat berat eta poila bimi kudu dibunuh deui sakumaha ngabunuh nanyana au biqati udwin ada ngabunuh megatkeun anggawata sarua poila bimi wari urang dedengian teh masyaallah gari ngabunuh teges pugu aya make belati make golok mah wari mah ngabunuh dicacagan diasupkeun ka karung anak embe mah eleh diasup-asupkeun masyaallah kebiadaban jelema pohara luar biasa. Nah ieu lamun ngabunuh seperti eta lakukeun pembunuhan terhadap pelaku seperti eta deui. Di akhir zaman orang dedengan pembunuhan, masya Allah. Ku gara-gara anak embe dibunuh, gara-gara anak kotok dibunuh, gara-gara HP ya karim HP, masya Allah terbunuh. Gara-gara urusan utang piutangan seukur 100-200 ribu terjadilah pembunuhan. Ainu korupsi di negara miliaran triliunan aman-aman saja. Ya Allah ya Rabbi kosielah hukum negara anu lain make aturan Al-Qur'anul Karim. Sabodo tamanya. Urang anu boga negara, nu nyicingan negara, nu milih pamimpinna urang geus atuh diserahkeun ka urang kabeh kumaha urang deuk kumaha. Tapi tetep bae orang menghargai nenek moyang orang baheula. Sebab lurak lirik kaler kidul ieu nagara urang geus dijenengkeun baheula dengan sumpah pemuda. Maka jadilah bentuk negara urang negara demokrasi Pancasila. Tapi hasil istikharah. Sebab burung Garuda eueuh manukna anu bisa nyiptakeun burung Garuda secara hayal hanya Indonesia. Ketika ditanya kenapa berlambang burung Garuda, sebab manuk lalagaan. Asli nama horenganan butir-butir Al-Qur'anul Karim ngan ditenden di burung Garuda supaya bisa dibawa hiber menuju wusul ilallah. Di jerona indah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain-lain sebagainya. Lambang lagi di jerona pohara lamun ku urang ditaliti satu persatu. Untuk baheula ayalah pendidikan Pancasila. Ayeuna mah budak sakola ge Pancasila ada berapa? Anak orang tanya. Pagan Pancasila encan. Pancasila aya sabaraha? 7 gitu. Nah raracok ieu anak aing apa guruna sih? Jadi 7 gitu. Tah, jadi baheula papan Senen bae urang kenaikan bendera maca Pancasila. Asal 17 Agustus kabeh bergerak di rapihan, pagar-pagar di putihan. Bilik-bilik di kapur, Masya Allah. Karasa di 17 Agustus. Dangdur du panggedena diiring ke lapangan. Jang camat. Dagde hui du panggede di kontes-kontes. Eta teh naon? Rasa bersyukur, mensyukuri kemerdekaan. Gila, karasa. Malah datang kaya, anu naik sepeda ti peuting, teu bisa ngagoes, tangkal kadongdong di kapur pajar pocong. digoes gagubrak di dieu. Bacaan ku nyentin mitik Fatihah. Palak binas datang ke ayat kursi. Sial da pocong. Tuh daek indit-indit. Ngoser datangnya. Dicekel orang lain pocong.
tanggal kadong-dong itu paingan ayat kursi temempaan tanggal kadong-dong di ayat kursian jadi borangan lo kos gitu kalakuan sorangan horenganan tanggal kadong-dong nage nang nyana motongan nang nyana ngapur pohoan kita bagala kos gitu hari batu jauh Agustus teh jauh kegiatan selagi kajian ge sepentingna orang tentrem ibadah ka Gusti Allah na ye aturan-aturan hukum walau jara zain ngabacoki Khalid hai he kurut bacokanna nang ngemu pandamala lam yatahatam kisosun temesti turi naon kitu ngaranna di kisos bab eta mangan sakadar jarhu bayar geus watas kutu ukubatun gugurlah berbagai siksa takhusul qati'a anu tangtu si ukubat ka motong bitaubatihi kutobatna qoblal qudrati alaih memeh kawasa Zaid ngabunuh Khalid kemudian tenyawan aturan-aturan Al-Quranul Karim gubodo kemudian tenyawan sama sekali namun ngabunuh kudu dibunuh di tenyaho kudu disalib tenyaho potong kudu dipotong di tenyaho begitu manehna tulang telog ke pengajian orang ngabunuh-bunuh deui motong-potong deui Masya Allah tobat jaga diri setelah tobat katangkep nyana membeberkan tentang dirina sebab sirup kula adalah di lingkungan jelema barodo tur di lingkungan jelema-jelema jahat suganda mah eta mah sebagai pekerjaan bae horenganan dosa pajar kasab bae eta mah kitu teh horeng dosa kuari tobat anu nyaan tobatna lamun memang setelah diteliti bebeneran tadina teh nyaho kemudian kuari nyaho bener-bener tobat moal balik deui eta ukubat seluruhna wajib dibunuh deui wajib disalib gugur kabeh lamun memang bener la ba'daha tapi lamun sabada kudrat ban teh jana nyahoun bahwa ngabunuh-bunuh deui ajunya na ngomong kitu bahwanya na teu nyaho teliti heula ternyata orang ngabohong tetep bunuh deui bae potong-potong deui bae kos-kuari eueuh informasi anu tertunda urusan-urusan syariat bahkan guari mah ilmu-ilmu nun teu kudu dibukakeun ge ilmu pergaiban aya guari mah segala rupa eueuh nu tinggaleun urang nyaritakeun politik ekonomi budaya dunia internasional aya kabeh baik dibukaan di buku maupun di HP ataupun di pendidikan universitas geus ngajeblag pondok pesantren modern geus aya pesantren salaf geus aya eueuh nu teu jaho komo di Indonesia mah negara paling unik sadunia negara paling unik Indonesia di negara batur moal aya maulidan akbar rajaban akbar moal aya tapi di Indonesia ziarah akbar aya haul akbar aya wahara ditemenangkeun zarah ka orok-orok diajak zarah geus hese di Indonesia lah diwahabikeun ti tahun mana melalui Muhammadiyah Persib teu bisa wari geus asup ka tubuh negara tetep bae wah ziarah rese dibiayaan triliunan supaya wahabinisasi abeh engke kristenisasi lebih gampang tetep bae hese terutama nu hese teh Banten mah nyana hese aya duit dicokot
nurut teu Banten eta karakterna teu beres urang Banten mah sasaleh kabeh ge urang Banten geus kos kitu bae urang Banten urang Jawa mah timbul ku hari Wahabi di Jawa kabeh organisasi di Jawa kabeh Syiah di Jawa di urang ngembangkeun Syiah mun ti bodem Jawara goblok sia teh akur jeung bapak aing ye tarolol sia kunaon sia segala antis usoli seganti naon emang bapak salat aing mah teu salat tapi teu kitu jakeun teh padahal bapak parahannya na tetep golok sia ku aing mabur sia ka ditu awa aing mah teu aing salat tapi teresep aing deuleu sia kos itu orang Banten mah kos gitu salat bener oh badak timbul organisasi di Banten malah aya organisasi di Banten nu aya ge jangan teu paham ilu ka NU teu paham NU ilu ka Muhammadiyah teu paham tos kumaha organisasi mantak teu jauh nyana sebenarnya dijadikeun dewan suro tapi teu jauh aya aing emang aing naon ieu jangan teh heuh sia suro suro naon goblok teu coba teu jauh geus anu mah aing mah cenah pokona mah duit bae geus gitu hese orang Banten ieu bermunculan di Indonesia lain lalagan teh bae hese nanya bae ka kiai ya anu aya eta tah aya pendidikan tafsir ceukna teh eta kumaha bagus henteu atuh ai guruna teu jelas bae ulah namun cak kiai ulah mah dibeuleum bae ku sia mah di bulan beuleum bae tereh jasa di urang Masya Allah eta kobok kiai dalam nitah beuleum dan sekilan sakitu bae ge haji bae ngamuk bae kemarin bol mun diajakan demo kula kabehan sapasar Kemis rungkat kabeh demo kabeh ka Jakarta geus urang cicingan ta istana ku urang kabeh sakitu ge diulah tetep bae marolos nah gitulah di Banten mah ku teu paham nanya bae ka hajat nanya di Wetan mana aya di Wetan deuk hajat nanya ka kieu cadu moal aya Bandung Garut Tasik deuk hajat nanya ka kieu moal tapi di urang mah nanya bae kieu deuk hajat mun cak kieu ulah atuh di jaman teu teh poe anu geus teu naon hujan los udah kulon bakos sekarang itu calon lurah nanya ka kiai cak kiaina kaluarna kur jam 3 nurut aja teu menang jalan hareup jalan tukang nurut sia kudu kurubusan ka kebon nurut bae awas jangke awas sia jangke lamun naik ka panggung ieu kopeana palang gede palang tungtung nama kurubusan ongko kopeah malang ongko menang henteu kalau jadi takeun Banten rame Masya Allah Malaya di negara batur kos di urang Malaya mantap kurang ambil kayak ini si orang begini amat sih orang apa bukan sih wala tasqutu sayrul hudud ya biladal tegugur sakabehan bihagu sebab tobat itu naon hadbat teu bisa gugur perkisosan jeung perkotuan bisa gugur tapi hadbat teu bisa. Faslun wallahu a'lam.